kandil ke mana? Di titah buru-buru mantuan teh. Aduh, aing kabereng jabah haji. Sebarna kedeung ge diangkat ieu teh. Gagal ieu mah ya, nyawa. Jabat tiluton teh buset dengan tiluton teh atuh teu kira-kira haji aing tebar ampun aing. Sawah ti bangsa kieu atuh di tebaran tiluton. Dek diplakeun di mana deui atuh haji? Nemen aing haji mah ampun teh ngan. Diburu-buruna teh diisi kandil ka mana? Mah wayah kieu can datang keneh wae kandil. Ampun aing Saladog ka mana man heulan. Ogoan pisan tah dulurna haji teh. Nemen-nemen teuing, mang titah mopok ka dieu. Keunehkeun datang mah dipopok, ku aing dipopokeun ka dieu ya. Wayah kieu can datang keneh wae gadag naon mah meureunnan. Resek di mopok itu udah pacul teh mah dileutik haji ampun teh aing ilok mah kudu dirawuan aing ieu mopok ampun haji teh batur menta pacul ngan tadi ganti ngan dia buru-buru haji ieu mopok nempi kok pacul atuh sagede kieu aing ampun teh atuh taneukeun meni nyolomon wae kudu uleungeun buru deui buru-buru ya harua wae uleungeun ge meureun mopok deh sakabeh sok hayang seuri ieu mopok meureun batur lamun nempoeun burung teh pake leungeun udah teh deh wae aja lah nyimut heula memeh ka Mang Imron mah ngan ge jaker ieu jaker dahar alau aing menang nyungcung kieu aing nyimutna ge geuning an simutna ge alau aing jabir sugan kedeung menang jabir kedeung mah alau aing simut teh ka marana simut aing Oh, itu tuh rek dianteran karunya. Waduh. Saha itu di kebon kos kieu. Baju mongklo sih kan aduh. Mau boboh kok. Sambut kan Neng. Pulan Reka mana? Bade nganteran Imron. Imron rek ngaon dianteran ti Bang si Imron. Wios karunya peje ku haji tara dianteran. Duh emang biasana ge lapar we si Imron mah tong teuing dianteran. Wios. Emang Neng saya gitu. Alona wah haji Alona wah haji. Nya. Tos satu nyanya. Puntennya Emang enggak. Aduh hai. Di Bang si Imron dianteran peje nu nganteran. Waduh aing. Aduh, ampun aing si kanil ka mana si kanil ieu teh wae kieu can datang keneh wae pon titah mantuan mopok ieu cenah dirawuan abeh teh itu lain sih buset ting si kanil aing mah kunaon kalah ka jimut aing disabet sian ieu aing geus hayang nyabet wae ieu ku katuhu ieu mah ieu ai suku mah ieu ngalah jimut tidinya beak ku aing cinggelan ieu sia cul aing pusing wae si kanil kalah ka jimut titah mantuan mopok nel alau ieu doglo ieu menang doglo ieu alau siapa naon titah mantuan mopok deuh ku aing ieu alau Mang Imron naon keur nyimut wah aing rega malah nyimut mantuan mopok mantuan mopok buru-buru haji batur tebarna tuh kedeung dege tebar alau jaba geus ngeuman ti luton alau kamari bener teh ngeuman nya bener meureun bener-bener buru bantuan mopok malah ka nyimut deui aing ngokos kieu jaba nyungcung marulu alau dicobek panah cobek simut kumangeunahna buru-buru ieu dengekeun haina urang mopok buru-buru nganggeuskeun beuing haji datang manten carekan alau jaba geus ngeuman ti luton pan teu kira-kira tuh buru kembang jauh geus kajual kabeh naon kudu dijual ya. Si Iroh ka mana si Iroh teh?
Kamari saya di imah. Kuliah na libur cenah. Mas ya bos, jangan sendal jijing pakai sendal mah. Ah, berolok banget udah sama Ji. Ya, nyeblok oge tuh pan menang hayang tani memang hayang hujan da tereh nyawa itu si Imron ge geus. Gitu nanti. Heeh, si Imron ge geus ngeureuy itu nyen pangbibitan. Nyawa baladar tadi gawe aku aing ke tempo itu. Jadi ngomong-ngomong, Heeh. iya jantung cau kumaha sama. Pan kamari geus lain, emang can diala. Can. Geuning aruh itu geus beak. Oh. Abang gua geus dibayar aya kumaha Ji? Heuh geus dibayar pan sugan teh sia nu ngala aing cikenet tangga-tatanggahan da geus areuh we kembang cau. Kapan siang ngomong jeung rek di alan si Imron rek dibawa ka imah aing. Nyalahan deh mah nama Siapa bohong meureunnan ah. Yeh. Ah aing mah duit geus beak ku aing panan. Udah si Imron di sawah tadi di anteran dulur sih ya bukan dulur geuning budak. Sah nu ngantoran kuda dae kanan ngantoran si Imron. Tadi awewe halus geuning. Ah, Sah. Astagfirullahaladzim si Iroh mah salah. Si Iroh nyanyahuanan ngantaran si Imron. Tibang digawe kos itu dianturan ku aing terang dianturan. Wah, beak ku aing si Iroh keun. Aduh aing ah nu rupa-rupa segala dianturan. Ku aing terang dianturan, ku aing sok tibang dibere jarami buruk si Imron mah. Sagala dianturan si Irohnya. oh tadi. Halus si ampun. Iroh yang ngarananya. Iroh. Jadi pada nganteran si Imron padahal kayak nganteran kayak mah aing we. Ai siak itu wah bos ah meni ampun teu Emang eta saha sih ya? alo eta teh alo. Banyak aja aing tiba nyebut mamang ge sia mah. Ngararajis aing sebut alo ke sia duitan ngosong. Duh suni kitu aing teh Ji. Ah, Dumuk nanti bang masalah kembang cau ge bareng duit sakit tuh di kembang cau aing ditanya kada bentak naon diikhlaskeun. Yey. ada duit teh menang mulungan meureun sama Ji, batur aing keur sarareuseut urusan. Ai sia naman duit yang sareuseut wae atuh. Kos aing nah duit masih golosor. Set orai meureun salosor Nu penting mah berupa duit rek orai rek naon jadi duit jeung aing mah. pokokna mah aing mah jantung cowok aya di mah aing Ji. Aing geus dibayar gua aing. Tuh, kumaha rek nyebut mamang na ka aing di bang kembang cau sakitu ge. Heuh mang. Nya, Wah, mang nya Bung, ka imahnya mang. Bung aing ah. Aing mah. Bahasa mah hayang kasih Iroh, hayang nyebut mamang. Bos teh lah. Di bang kembang cau sakitu ge duit teh peda enggeus. Mun kudu ditagih wae. Nararajis aing ah. Si Iroh naonan dengan nganteran si Imron. Ih aing mah. Ararampun aing mah melang aing mah. Bang jelema balangsak nu di segala dianturan keun jarami buruk loba tuh. Roh. Iroh. Min ka dieu, ngaso heula ka dieu. Dieu. Bener atuh digawe teh tong pupurangkelan pas nuncan nyatu. Buset. Lu semang bala banget uset tenganan. Heeh, mantakeun ge kuduna mah dibabad heula ai pagawean teh. Ngeunah? Dibabadnya. Panyaho. Pun kagok kau haji geus tebar itu. Oh, ai kitu teh mah haji pan Ampun, ngabereg wae. Lu semang ya mah beneran lu sanyaan. Astagfirullah. Amang bosna apa teu ngeuh. Tukang kuli, bosna kumaha penuh haji ieu bos sawahna. Sawah haji keneh. Oh, Buset tenganan. Nyaon haji mah kuing dicarang-carang goreng patut sabeureu teuing. Itu amang anak buah hajinya. Heeh. Tanya ah Takun teh lesot bedog panjang ieu. paur we. Tapi sing Mau cai teh mang. Henteu. Haji mah pugu bobor utama cai kalah titah nginum cai kotakan. Buset eta haji. Anu bener mah teh eta mah nya. Patuh balangsana meureunnan embe. Kita nginum cai kotakan. Puguh kitu. Ayeuna mah urang nyuhan we heula. Nungguan sabuat nungguan haji nek anteuran meureun Oh sugan. iya tuh. Kitu ge. Di mana? Nah, Eta ieu, mah bala tuh. Nah iya tuh ah.
Balan eta mah sing aya ieu ulah bludak. Potong ya dah. Puguh gitu. Ya minggu selus ya. Etoy panah. Saya itu ngabulubur. Pas tanggal 25 bulan Mulud. Caang. Mana teh Neng? Badai nganteran ka Imron. Sugan teh ka Amang busut teh nganan. Mau naon eta? Juga ka Imron. Si Imron digawena kos sekarang itu kalah dianteran. Aing nu bubuk belur. Naon eta Neng? Nya tuangan we. Siga ngabendul kitu geuninganan. Nya aya cawu jeung sareng mam si Imron. Imron deui itu da mau mopok make tampal suku oge. Hasilnya kos tapak suku kabeh si Imron mah. Aing mah cuma teh jang di dieu Neng. Nya kege di dieu dianteran ku Wah Haji meureun. Haji mah tanda wuruh nganteran minum ke tita cai kota kan Neng. Mana tuh? Terima kasih Imron mah. Punten nya. Man kada Imronnya lulugukan kayak itulah pusingannya. Saya tamin meni herang gitu alabatan ti batu kinyang lagi kang. Kinyang naon? Nyawa eta mun gitu nar-ner-nor kitu geuning. Heeh. Aduh aingna. Sigana mah anak haji nyawa alona eta teh kamari teh cenah. Pan aya model kitu mah abah oge bok. Aduh aingna ini boki. Pas tanggal 25 bulan Mulud. Heeh. 14. Balik yang urang ge. Ayo, haji eueuh wae mah. Heeh, coba minuman cai kota kan. Rampun alabatan ti zaman dulu. Ayo, orang susu sugeun atuh si Imron ngagihan keur urang. Ayo. Ayo. Mana yang digawe cenah? Sahijieun teh si Imron teh saha eta nu anyar ngaranna teh? Mau batur cenah sigana mah. Wow si Tumin eta sigana teh. Kamarana cenah? Itu lain tunang untuy-untuyan aku sireum. Woi. Kamarana eta digarawe? Antai untuy gitu. Haji geuninganan. Kamarana eta gawe? Hah? Lo asa anjir minum heula naon? Keun si Tumin, si anu ngalektor di aing min. Emang itu talektor haji gitu? Heueuh. Buset aing. Nyawa talektor haji mah sararang teuing gawe. Si Digawe Amang dengan- tuh ngomong. Digawe dengan antai untuy kos sireum kirarang ge. Aing dicobokeun jeung sirum komo eta. Mang, ulah diajakan si Tumin. Aduh, digawena teu bedaikeun bener. Nya eueuh baturna pan eueuh deui nu nganggur. Ayana si tumin-tumin anu nganggur nya. Geus si Amang. Geus sorangan ulah ngajak si Tumin mah. Yo, Mang ai kudu dijelaskeun mah. Dagangan teu daekeun bener ka haji teh. Mahna ampun buku geus ah. Geus ulah diarah. Geus si Amang sorangan. Capek ge nya kumaha tuh. Nyai sorangan pan leuseus. Pan haji ditah leus digawe teh. Hayo sorangan ge. Nya atuh je, ngeureuyeuh deui atuh. Heuh kitu mending ngeureuyeuh. Keun si Tumin mah ulah sok didengekeun. Bang lalagane bebelokan di bang bupak eta teh ampe kepajahan digawe meureunnan. Ye, Min, ayeuna mah kieu. Pagawean geus menang setengah hari, bebelokan danggeus. Ayeuna mending balik weh. Aing tuh haji mah dibayar moal aing. Heuh ke sore ka imah. Oh, rek mere duit lain. Tincak wae di imah, geliak Hat kok. aing mah Sahanu nitah jadi gawe di aing ge. angot aing haji. Geus balik-balik ah. Aing mah Lalagaan belok bang bupak kos kitu meureunnan ampe pajahan digawe. Ih, awas ya ji. ampun aing si Mamang segala ngajakan Mang Tumin aing usaha batur tudekeun euceuk jeung mah mah rek bisnis domba sagala endah ge sagala dibawaan ka sawah geleyak ongkok wae nayeung mutuh nama si Tumin. Terus. Sok atuh tidak bener nah. Ya, udah lah ya naon ya. Tidak bener. Ulah kalah disabet ke kana. Iya, kadinya. Kadinya. Duh. Itu saha itu mana? Kieu buang anteran ka dieu. Waduh, alon haji teh si Iro. Bukan. Heeh. Tadi itu kan itu.
Kita ambil tadi yuk. Ayo cenah rada bengis, Cenah rada bengis. Tadi yuk. Terus. Kurang kumpul. Lauman. Tadi yuk. Ayah. Terus. Alau. Cing, nganteran. Buset. Alau. Muda. Cenah bengis gawe nak. Tadi yuk. Awan haji ninggang aya di dieu si ayeuna. Kita bebe jangan nyaho emang. Di mana tuh nyaho ah? Terus cenah bener eta tah. Eta rawu deui tah. Nah bener atuh gawe teh ulah-ulah alawai ah. Tadi ya tuh nganteran. Mana? Eta. A, Kulan. Ka mana eta? nganteran ka Aa. Oh, nganteran cenah ka dieu. Aduh, nganteran ka urang euy. Diuk eta diuk. Oh, nganteran. Nya, Aduh, nuhun banget atuh kade eta deuh. Aduh, kade barelokan eta henteu. henteu deuh. Tah, kaden. Sangu lagi bae. Duh, kajian bahagia tuh ah. Tah, nih aja cek aja. Aduh. Waduh, geuning neng manganteran ieu mah cau atah atuh. Atuh tuh digagal. Heueuh nya. Aduh, aya calik atuh ieu heula tah. Kade deuh barelok beureunan. Kana eta tah. Atah ge da pelem ah. Aduh, jabah haus ieu teh nuhun pisan. Sugan teh ieu teh asak. Duh, aing kayaknya atah ge hakan. Akan atah Ayo ge diantaran, ayo diantaran awewe mah kedeung. Yo siapa ieu we ye, cau atah tah hakanan tah. Kajen we eta mah, deuh hausan. Nuhun pisan ieu Neng. Aduh ampun teh katampi ieu. Alau ah, atah katampi atah oge ah. Kumaha atuh da? Aduh kuat haus pisan. Ayo Wah Haji ka mana Wah Haji? Duka tadi ge KDG susulumputan mun kanyon ku Haji pasti ulaheun. Duh heueuh emang nage Wah Haji teh galaknya. Galak Wah Haji teh emang ulah nganteran duh hadena aya Neng urang jadi dianteran eta duh nuhun pisan deuh. Teu kuat lapar ku Haji mantara dianteran ieu teh. Tapi sanguna bahe aku. Kajen bahe ge. Kajen bahe ge ku awe mah sedep nginum mah eta dah. Aduh nuhun banget ieu nya Neng. Nya tadi teh di bumi teh aya ieu cau. Ai sugan teh asak. Kan Neng mah teu apal asak jeung atahna. Oh, Neng moal apa? Kos ieu ge cek si Kanil mah asak, si Kanil mah tubuhkeun. Soalnya si Kanil mah mirip. Alau ah. Gitu ah Mang Imron mah ah. Mirip naon A? Ah, mirip mana mah anu ditatangkalan peperengkelan teh. Monyet turun ah. Aduh, dah, cicing atuh ah. Bagandeng. Tong kitu teuing A. Emang ieu jelema nya? Heeh. Aduh, Neng nuhun pisan ka tampi pisan aduh teh nya. Ah, ngan hakan. Hakan mah dari aya. Hakan. Hah? Kanan cau atah. Duh, aing jeung nu geulis mah amis. Tah ieu pan kesan nempo ieu bari nempo ieu ngakana. Sok bari nempo ieu. Aya Hakan. kurupukna tapi Kerupukna. Hakan tepukeun ieu. Amis. Angger. Angger. Aduh, nya hakan urang. Alau ah kajen. Beda tuan tak utik atuan ge dempet wae ah. aya kurupuk ateng ieu tapi kurupuk keiraha meureunana Wah Haji. Kurang kajen kerupuk. Kerupuk. Atuh atuh eta tak utik nya mah ribu teh era teh hareupeun. Tuh. Yang ieu coba asahan ku Neng kerupukna. Mang kunaon A? Asahan nah. Alau. Meni Awan soraan ya. diskoan. Teu sada. Kurupukna ge basi. Kajen basi ge ah. Ayo nganganteran Neng mah ngeunah ieu hakan. Mana? Hakan. Garingnya. Mending ngurutuk. Ngurutuk aya aya wae mah. Si pasisirian we. Wah Haji keiraha meureun kurupukna. Duh, atur nuhun sakieu lamun eueuh Neng mah moal diantarannya ke Wah Haji mah. Pantun. Pantun. Neng, ai bapak Neng tukang kolektor ya? Nya A. Emang kunaon A? Karena kau telah meluku hatiku. Duh, malah kok nyabot dia cokor ya. Pantun. Wah, papantunan wae jama Aina. Ini siapa pantun? Ulah heuri wae keur mama. Iya, aduh gombal wae. Ado lain. Aldo. Randy. Neng, bapak kamu tukang cau ya? Kok tahu A? Karena kau telah menyikapkan hatiku. Bisa tangguh bahen ya. Udah heureuy wae ah. Pantun. Pantun. Mumpung aya si Neng jarang-jarang pagi Neng pantun. Neng, Ya. bapak kamu tukang ikan ya? Kok tahu A? Karena kau telah melakukan hatiku. Kurang pantun. Ya. Pantun. Aduh, si Neng seuri wae. Urang deketan. Ayo, tadi pantunnya hebat urangannya. Tuh, itu seuri wae si Neng. Aduh, aya. Kading deketan ka dieu. Ayo kading deketan si Neng.
Tuh yang alo aing di heureyan wae. Si Iroh deh tah, segala dianturan si Imron. Atuh karunya wa. Karunya. Sia mah nyaho dang jeung simut teh atuh Iroh. Pahit si Pahit. mah. Geus sia Kedang mah, ayo. Ampun Haji. Ampun Pak Haji. Ampun Pak Haji. Aduh Pak Haji. Ampun Pak Haji. Aduh, Nel, ngenahan tulungan. Aduh. Aduh Haji. Aduh disemek. Aduh ampun. Ampun Pak Haji, ampun. Nel, tulungan. Ayo ngeunaheun Mang Imron. Si Kanel ngenahan cemana. Ampun Pak Haji. Aduh, Nel bantuan Nel. Kanel itu. Ngeunaheun. Sekalian jeung garu. Nel bantuan Nel. Terus Haji, terus. Iya, terus. Si Imron goblok aing main sih. Aduh beunang. Buset kope aing lu kok. Mana jelema ieu? Cangkengan nyeri dia. Aduh. Si Imron, maksudnya si Imron.